Ayo geura saradia mengpengker hirup di dunya ama kersam perentea di akhir moal sulaya gening maot ngadodo borosok di poho-poho datang nate merenya ngagertak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping temenang tempo anaking horeng nyawa rejeng badan nuges lila babarengan datang mangsa pipisahan paturai tineng amitan lain meren lain sugan da ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan kaget rewas mata mencrong renghap ranyug menggah bengong napas ngangseg nagenggerong nu deket geus teka tembong horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangseg mapayurat daya kerlumpat kureng habnu panganggesan pegat sakabeh harepan ngabengkang taya dayaan rek kumaha pangharepan boromah keur suka bunga ngatur nafsu seri bunga beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka alam kubur menang ngali geus diukur mahikeun awak sakujur rek naon anu dibawa duit tawa sawah lega menang ngumpul tea bela anipu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung nusok dipake adigung kana sholat mata kliwung waktu najakat embung ibadah ka teler-teler nepi kanyang hulu ngaler lapar badan
enggeus kemper di tengah imah ngagoler ngajolopong di ruruban diriung di tarungguan logodor datang pasaran montong lila sosonoan sakitu pepeling kangge urang yen urang teh sadayana ge bakal maut bakal mulih kajati mulang ka asal bakal rup ku padungrap ku lemah teu aya di kieuna kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan eta bakal maut. Wabillahi taufiq wal hidayah ma'arida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun permios.